para kanca badai neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung duduna lodaya mamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-24. Nyimas Nurbaya hartos namah nampi kana maksana Cep Warno. Puguh kahariwang nu tadi teh kontang leungit kaganti ku bungah nu eueuh papadana. Majarkeun teh cenah para mitra meuni edoy. Ragamang Cep Warno nyepeng kana panangan Nyimas Nurbaya anu nuju numpang kana meja. Pel panangan Nyimas Nurbaya nu sabeulah ditumpangkeun kana panangan Warno. Karaos panangan Cepna Warno rada ngageter, kaoyageun ku ratugna jajantun. Ratug nu ngaran mangkat beger, trep duanana padu teuteub silih tembuskeun rasa. Kelenyu Nyimas Nurbaya ngabentur ku imut atuh puguh we beuki edoy karasana kana batin Cep Warno. Geus kitu Cep Warno ngagero lirih bari teu leupas tina paneuteut. Mas, ka walan Nyimas Nurbaya menilalem sebung ngageter, da puguh dicepeng ku bujang tulen katamah rupa Cep Warno jajar pasar. Biosnya sanos ibu sareng ama nuju taya ge manawi teh lepatna sareng manawi bahan katampi kalain ulah kagungan raos dihinakeunnya. Warno bade masihan hiji kenang-kenangan tawis tali pamaguh raga katineu. Ulah ditinggal agungna, ulah ditinggal pipangaoseunana, ceuk Cep Warno. Bari ku siwel ngaluarkeun hiji dus leutik sarta isina dikaluarkeun. Ceng kana panangan Nyimas Nurbaya tuluy ngasupkeun cincin kana rema jariji. Puguh Nyimas Nurbaya ngaraos bingah ngaraos regreg. Malih kagungan kayakinan yen Cep Warno laras-laras nyimpen harapan nu sajati. Alhamdulillah nuhun Cep ditampi lahir tumekaning batin. Kana kasayan Encep nanging kumaha nu janten sepuh uningan kalayan moal bendu Encep maparintawis raga katineung ka Imas. Nyimas Nurbaya tumaros bari manahna bingah liwat saking sedang mungarani kah kakarna bujeng-bujeng nampi tawis soca ipekah ge teu sirikna ditangkes ku anjeunna. Moal amat jalanan ibu sareng apa mah tos uningaeun Warno meser eta cincin teh. Kalain tos diwidian bari dipasikeun ka Imas, mawi mangawe tampi mung sakali deui ulah kabungan raos dihinakeunnya. Teu aya emutan kadinya Cep malih mah ditampi lahir batin kalayan nganuhunkeun anu sageung-ageungna mung sawangsuna ti Imas teu aya tawis pisan ka Encep ukur tiasa nganuhunkeun. Waler Nyimas Nurbaya ceg nyepeng deui panang kana panangan Cep Warno. Ulah seueur saur utamina mah urang pada paguh nyepeng we ka percantenan dina ngawang rumah tangga nu bade sumping. Encep mah ngatunya ngakeun di leueutnya mun teu aya rencangna teu aya nu ni dianggurkeun pisan saur Nyimas Nurbaya neme emut ngawisan ngaleueut. Oh kirang kumaha ge Mas mun ditampi atuh Mas mun kumaha atuh nya satu pararuguh. Cep Warno nyepeng gelas malah matas tos diangkat. Satu paruguh kumaha Cep? Nyimas Nurbaya asa beuki wantun nuteupna kana rarai Cep Warno. Mono Warno nyalira ngaleueut ari Imas ngadonyaksen. Sok sieun kebesekane Warno mah teh mah Cep Warno jadi wani heureuy. Hah? Cep mah aya aturan kitu sagalanya mah nyalira da moal ditagih atuh. Nyimas Nurbaya imut geus kitu regot Cep Warno nginum. Ukur saregot sagelas ditunda deui kana pisin. Mas mutkeun kana kabetah sareng kasono mah nya meni kalintang teh. Manganyakal waktu stres nyerelek batos sonten. Ulah kirang-kirang hapunten we nya Warno bade pamitan. Insyaallah enjing atuh pageto ka dieu deui nya. Cep Warno pamitan. Har kunaon engal-engalan teuing atuh da siang kene. Siang kumaha Mas tos bade asar. Eta mah kitu nya insyaallah enjing pageto ka dieu deui. Salam baktos ka ibu kali ka amanya. Insyaallah didugikeun ku Imas ulah kapok cepnya. Datang kapok malah gawok sawangsuna ulah ngaros bosen di mana Warno ka dieu deui. Mah atuh Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baler Nyimas Nurbaya jut Cep Warno turun. Tuluy ngaleos sanggeus rada jauh gilak ngalieu. Katingali Nyimas Nurbaya masih keneh ngadeg di teras. Gelenyu Nyimas Nurbaya imut pertanda jajab kanu katresnaan tayalian ti Cep Warno. Gilak Nyimas Nurbaya malik sabab Cep Warno geus teu aya deui tina paneuteupna. Ret Nyimas Nurbaya ningal kana cincin, gereneng Nyimas Nurbaya ngagereneng lebeting kalbu. Nyaan Cep Warno neuneuh harepan ka aing. Cacak mungaran aduh hareupan geus aya talina meretana kapercayaan. Mana kitu ge bener-bener manehna miharep kalawan
teu boga rasa hina rek miharep ka diri aing kasebut rana. Mudah-mudahan we antara aing jeung manehna sing manjang silih beungkeut ku kadeudeu. Kitu gerentes kalbu anu geulis Nyimas Nurbaya. Keur kitu torojol bisurni bari mamawa sapu inyu. Geuning ka mana Cep Warno teh Nyimas? Ka karajut bieu geus balik ari kitu rek naon? Teu bade naon-naon bi rek ka kuping we ku bibi teh asa jempling. Ari Nyimas kusok tara kinten-kinten bibi tadi kelas baca nyebatkeun aduh payuna Cep Warno. Birit bibi ngado di jemel untung itu coplok kulitna. Mah kenincak inung sukum ni nyeri balar Nyimas Nurbaya. Wantun salamet teuing Nyimas. Sasi dihaja panyanten teh teu ngadampal sampean Nyimas. Bibi itu kolaninga teu dicanak deui Mas. Lah ilalona ari bisurni meuni kakarang ngingeteun ayeuna. Karunya teuing disusulkeun geus jauh. Saur Nyimas Nurbaya semureuwas. Labios atuh Nyimas, aya sae we ka kantun. Saya kumaha bisurni bawa kolanding menang injeum di tatanggana. Mun saena supados anu kasep ka dieu deui. Ide meuni sok kalalajir bibi mah nyanyi Mas. Meuni edoy lah. Nya kitu teh kapungkur ge muhun pengalaman kitu. Nya kitu bibi baheula lah nya kasih ieu, kasih akangna. Api-api manehna teh meuni api-api tunggal tinggalin sapu tangan teh, api-api tinggalin buku teh. Da kitu ame pulang anting. Masok digan nyawa bisurni. Ni matak nyerakeun tinggal bibi nu cicing teh dina ramo abdi tuh. Nyimas Nurbaya menisara rasa reus ningalikeun cincin ka bisurni. Ameng teuing cincin ti saha Nyimas? Ti Cep Warno? Bisurni para mitra sadaya siga nu kaget bari ngalak ngilih kana ali anu nuju dianggo ku Nyimas Nurbaya. Mah pisah deui ari lain tinu bieu mah. Tah geuning Nyimas tak tage kedah percantan ka kolot. Pilaku deui si kasep bade kagungan raos kaduhung, kagungan harapan ka Nyimas. Eta geuningan buktosna, teu can lami pertalian kasayan tos eta wisocana ka Nyimas. Dasar edoy, moal aya di dieu jajak ka saprot Cep Warno, keur kasep teh dibuuh lungu, dibuuh sopan. Tah, nyan ceres beja edoy sugana dodoh-doy. Nuhun teuing Nyimas, ta eta hiji tawis Nyimas teh sare cingcing samanea teh. Hiji teh kumaha kitu? Nyimas Nurbaya neuteu. Mun hiji tawis rema panangan Nyimas sae marecut ngadaun eurih dibandingkeun sareng ramo leungeun bibi. Aduh jauh malah melu ramo leungeun bibi mah meuni baruntet kieu teu benten ti kuntung surutu. Punten atuh Nyimas si bibi bade sasapuh heula. Cek bisurni koloyong Nyimas Nurbaya kalebet bari nyanak gelas tilas nyuguhan Cep Warno. Beuki heubeul beuki remen Cep Warno nganjang ka Nyimas Nurbaya. Teu sirikna idak pliher kitu deui Nyimas Nurbaya ku ayeuna sering amengan ka bumina Cep Warno. Atuh ku ayeuna kitu antara Nyimas Nurbaya sareng Cep Warno tambih raket wae ngajadikeun hiji pasini nu pasti kangge sepuhna ti dua pihak. Jelasna antawis ajengan Abdul Soleh sareng ramana Cep Warno teras ngayakeun babadan tenan kanggo piwaktoseun salametan. Cunduk kana waktu nu geus tangtu nincak kana mangsan utama. Nitis wanci nu mustari harita poe minggu isuk-isuk di bumi ajengan Abdul Soleh. Loba jalma awewe lalaki kolot budak meuni pagaliwota bari galecok lir sora jogjog diubuh ku sora anu narabeuhan lisung tutunggulan. Siga nu rek meretang ngarakeun sakabeh masyarakat anu deukeut anu anggang si horeng si mana horeng. Dinten eta pisan ajengan Abdul Soleh bade ngadahupkeun Nyimas Nurbaya ka Cep Warno. Pukul 8 wanci haneuk moyan barudak awewe lalaki meuni rarecok. Teu puguh dengekeunana bari saralak silih ka ditu ka dieu. Sabagian aya nu bari silih suntrungkeun jeung baturna. Malah lain budak bae ting sililik sanajan kolot ge aya. Lantaran harita rombongan ti pihak calon panganten lalaki geus datang. Meningaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngabat ngemat nyatang pinang lir anu keur baris. Para mojang jeung kaum ibu ti hareup parada nangeui babawaan. Diringkeun ku kaum pria bari sabagian aya nu nanggung dongdang dieusi ku pare rangeuyan jeung kalapa katutu sejet. Sabagian nanggung suruh jeung cauturuyan kitu dinunungtun domba jalu badag naker. Harita calon panganten lalaki ti heula dijampit ku ibu ramana. Puguh masyarakat eta tempat meninga geder galecok pada nyebutkeun Nyimas Nurbaya ku ayeuna gede darajat menangkeun anak nu beunghar. Semah uleman harita para wargi tinu dekeutna tinu anggang geus pada daratan.
bari marawa kaingetan marunjungan ku beas ku segon jeung sabangsana atuh teu matak aneh ka ibu ramana Nyimas Nurbaya ngaraos binga taya hinggana ingkang putra kagungan jodoh nu dipikapalai ku mantena mangkaning pimantueun cacanakan pohara naker kawasna moal aya we sakampung eta mah cacanakan samodaya Cep Warno teu kacaturkeun dina urusan serah tarimana caturkeun Nyimas Nurbaya sareng Cep Warno tos serengse dirapalan malih tos caralik dina kursi panganten jadi raja sapoe tamu uleman beuki beurang teh beuki moyeh eurin usik dipapag ku gamelan degung asa sieup nambahan wirahma atuh kapeutingnakeun disambung ku pangaosan dina sakitu ratus urang anu keur ngaringekeun kana dakwah ti saurang nu baleng para mitra aya saurang lalaki nu gawena rutret ka panganten sigana manehna atraeuna keur da puguh nempok tinu poe kanu caang ret panganten awewe lenyap hate eta lalaki ngalenyap ret panganten lalaki nyel keheul untuk kekerot beungit ngadak-ngadak semugeun dir beusi atah beuleum bari leungeun dipeureukeun semu ti kekereket reuneng eta lalaki ngegerendeng jeroeun dadana bari panon gular-giler siga mata sato galak nu keur ngintip mangsana aduh nyan teu kapalang sial aing rajeun rek nganjang berek terus nanyaan teu kuhan teu nyampak geus kawin tiheula geus dihiwat kalawan geus beunang dirina ngadonain ngiwat deui bari aing jojoh patutunggalan akhirna aing jeung dua gane kalama labur sabrek dikoroyok ku puluna urang tapi ningali bebungutan lalakina mah selain tiheula tarung jeung aing teh saha jeung urang mana salakina Nurbaya nu ayeuna nya da tingalina jiga jajak kakene aduh moal piakalin aing geus kieu na disorobot aya kitu dihiwat di aweuna ku aing hari disorobot aing cilaka eueuh bedana samodea beurit nyampurkeun ucing ulah-ulah raga aing pada nyacag urang ieu hari teu karawatan di ku aing da puguh hati aing kumejot wae ka Nurbaya disirikna ti peuting mineng ka imbi-imbi beurang mineng kagunamkeun ningali daun cau ulang-ulangan ge teu tingalian jiga Nurbaya ngagupayan aya kieu mah diri aing ulah-ulah kaedanan sabab Nurbaya sakitu geulisna sakitu dipikahayangna ku aing Nurbaya ya akang kangen ti bari tu geulis heugaina anjeun rerenengan jeung lalaki sejet tapi tunggu waktu baris datang pinasti anjeun bakal karawatan di ku akang bakal kapimilik saterusna ku akang pikeun akang moal eleh akal sanajan anjeun jeung nu jadi salaki pageuh kadeudeuh kuat nuriat moal burung lesot moal burung pepegatan akang lain jalma prihatin ku pangarti lain jalma malarat ku pangabisa teu beunang ku jalan kasar pasti ku jalan lemes manusia teu kurang ku akal jeung tareka yuk Nurbaya geulis pujan hati akang ayeuna akang rek balik rek nyiar tareka sangkan anjeun kapibana ku akang rasakeun ku tulang beung sia salaki atah salah silaing laki bajingan tong disebutkeun aing katelah naga hejo lamun teu bisa dibana Nurbaya kitu gerentes heta lalaki terus ngaleos indit dina leumpangna meninga gedi kanang lir jabara teuneng ludeung taya kakeueun si horeng eta lalaki nu ngincer ka papanten teh tayalian Rusdi alias Sinaga Hejo manehna bener-bener gede kawani make aya niat datang kadinya rek muluykeun harepan malah rek ngalamar ngan hanyakal para mitra datang ka sampak nu dipake kaedanan ku manehna teh kerenengan jeung saurang jajaka nu katelah Warno sedeng nu diancam nama teu aya rasa pirasat naon-naon malah katingalina marah mai sugemaha teh da bakal nying hareupan mangsa anu mawa kasinugrahan. Para mitra anu mulia, pukul 11:30 harita teh pangaosan geus rengse. Malah sabada para tamu dituangkeun teras maruli sewang-sewangan. Kitu deui masyarakat tinu dekeutna tinu angangna geus areueuh. Teu kungsi lila panganten duanana geus ka kalamar ucul-ucul disalin ku pakaian biasa. Poloyoh Cep Warno ebog di payung. Red nalirik ka Nyimas Nurbaya anu ayeuna geus jadi hak milikna tuluy neuteuk meuni antem naker sedang Nyimas Nurbaya harita ukur ngangge kawai sareng disinjang nuju mudaran sanggul Red nalirik ka Cep Warno carogena nuju neuteuk seukeut kojeng kang Nyimas Nurbaya nyaketan gek calik bari noel kana pangambung Cep Warno kitu deui para mitra Cep Warno noel kana angkeut tuluy pananganana ngagulusur kana tak-tak mapai kahanap ceng kana pigulang tuluy rada dikenyang nu geulis Nyimas Nurbaya siga nu surti goloyoh ebog
silih tetep pada seket pada nembuskeun rasa kamu bir gula jeung peut itu pogot ieu sono eueuh babandinganan. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng. Gancangna carita Dimas Nurbaya sareng Cep Warno ngahiji rumah tangga sareng sepuh ukur mimingguan teras ngaralih nyaketan ka kota margi Cep Warno ngagalih bumi sareng tanahna. Ari ku kitu teh mah pantes Cep Warno tos tiasa ngagalih bumi oge. Dalaran Ibu Ramana kasebat jalmi cekap ku suadunya. Katamih-tamih Cep Warno tos kagungan pada melang. Atuh teu matak aneh pamisih nudoh doi Nyimas Nurbaya ngaraos sugeng. Ngaraos ngah-ngahning kagungan caroge kanu ayeuna tos di bumian. Atuh dina kaayaan rupi sareng salira asa tambah bohono, tambah geulis komo kasartaan kudunya. Cag urang ngadadarkeun urusan kaya Nyimas Nurbaya sareng Cep Warno anu ku kiwari tos rumah tangga tentrem ayem. Tiis ceuli herang mata urang malikan kana kaayaan saurang lalaki tayalian ti Rusdi alias Sinaga Hejo. Ti sabada ningali Nyimas Nurbaya kerenengan sareng Cep Warno. Mun teu sirikna beurang peuting huleung jentul, jubat hate balas mikir piakaleun, sangkan bisa ngaboyong Nyimas Nurbaya. Kereneng Rusdi ngagereneng jeroin dadana di barung kubu dinu bakatut hasil eueuh siruaneun daun. Kumaha ingakana sangka Nurbaya bisa kabeh milik di kuain ya. Saterusna na mending dipaling wae kitu dina waktu peuting atawa naha salakina heula ku aing diala. Hari dipaling ti peuting sieun katohyan kurang dinya. Mangkaning loba santri saja bati kitu pasti merek ngoroyok aing di heula ge. Di dinya salemur jeung Nurbaya. Jadi kudu kumaha ngakalana atunya. Nyan hati aing teu beunang dibangbalerkeun, teu beunang disisilihan kudu sejet, tetep manteng mika inget ka Nurbaya. Aneh aing asa kakara kuat kabubulengan ku awewe. Pada anu geulis nu alus pangawakan lain Nurbaya wae pasti loba. Tapi na tu aing cinta-cinta teuing ka Nurbaya. Kacipta keneh dina kamulusan awakna. Kudu kumaha aing ngakalana na ieu. Ngajalankeun kitu sok ieu. Ngajalankeun kieu sok sieun kitu. Ditaragal moal bisa nanyar tarekah ku jalan lemes begitu. Nyar tarekah ku jalan salakina ditelu. Ari ku jalan kitu kudu make syarat jeung canyaho di mana tempatna jalma nu bisa kitu deui. Kitu dina gerentes hate Rusdi. Harita sigana meuni uleungna keur mikiran piakaleun. Sangkan bisa mibanda Nyimas Nurbaya sapapanjangna. Tahu kakara aing mangi jalan nu leuwih lantip leuwih rapi. Ayeuna aing rek minang saraya ka popotongan si Hamid. Manehna sina ngadatangan tempat Nurbaya. Pura-pura rek ngalamar pagawe jadi babu. Di mana geus paamprok jeung Nurbaya sina mitnahkeun yen salakina boga kaboga deui atau boga di pamajikan. Jalan kitu lah pasti. Pasti Nurbaya pepegatan jeung salakina. Di mana geus pepegatan di dinya aing aya kesempatan pikeun ngiwat Nurbaya. Sumerah syukur teu sumerah ku aing dipaksa mode teu heula. Saros-sarosana ge tenaga awewe, marosa mode tenaga lalaki. Kalawan teu ngalobakeun miceun waktu. Harita terus ini trek minang saraya ka popotongan anak buahna anu katelah Atikah para mitra sadaya saurang awewe ruruntuk buaya nu pinter nyieun reka perdaya. Teka caturkeun di jalan Rusdi geus tepi kanu dituju. Kalacat unggah ka tepas tuluy pupuntenan bari ka ketrok kana panton nutu. Punten kah? Dika, punten. Cek Rusdi ngagagero anu katelah Atikah. Kabeneran harita Atikah kakara balik ti cai. Ukur make rok rangkep anu ipis ngalangkang bari awak katutupan ku anu. Pok Atikah nemalan bari nyirilik kaluar ti kamar. Mangga, pokna. Kertrek ngalaan selot panto. Ana berai horeng Rusdi sasat urut dunungana salakina. Ih, mending abah. Atikah semua era dumeh awak ukur katutupan ku anu. Bari nyebut ngan ke harus di teh abah pada harus dican kolot-kolot teuing. Maneta geus kitu we dumeh ku anak buahna diserbut abah. Mending ngaeko wae digegeroge. Keur ngagugulung lauk badag mah kitu. Cek Rusdi ngabanyolan bari abus. Si abah mah lauk badag di mana abah? Mana sinakeun boga nu makayakeun samodel ti heula. Teh malah Atikah bari nutupkeun deui panto. Lain sok anu nyampeurkeun. Saha nu nyampeurkeun teh abah?
Atikah neuteuk. Oh lauk badag semua baheula nyareun tepung jeung si Hamid. Oh eta terang atuh lauk badag kitu mah. Penting kamari ge menang dua. Cek Atikah ka Kara Harti. Masih kena ngeureuy hujan. Rusdi meni asa suka make seuring ngabarah katak bari nepak kana birit Atikah. Matak wae mah geus teu pati eureun Abah. Temal Atikah bari ngagelenyu imut. Ih, dasar nu gelo. Majarkeun di tempat eureun cenah nya. Da moal bosan-bosan gitu Atikah. Moal bosan satungtung cenah aya nu bener-bener mikanyah mah Abah. Rajin baheula kacaturkeun rek nyait. Nyait diri ukur bubulanan bari teu waleg, ngadon boboahan jeung awe sejen. Nya si Hamid lalaki teu ujahan teh. Lah. Caturkeun rek terus mikanya samalah ti janji ngajakan balik ka lemur rek dikawin. Rek kawin. Buktina ngagerenjud. Ari abdi 2 potong ngadon di badog. Usi lebokeun teh telo nu matak didoa-doakeun we sina katabrak mobil atawa nu narok kuluna. Atikah nyaritakeun kalakuan Hamid. Karena lain geus dikawin si Hamid. Kawin naon ari Abah? Nyarita mah jigan heuh rek ngawin. Yang hirup kumbuh saujunan ngabung rumah tangga. Tenas abdi daek dicabut. Kumanehna keur di losmen ari heug teh kitu patutnya. Teu jauh tina dodongesna keur jiga oray baduul teh. Temal Atikah. Semukeun heul. Kieu lah barek di baju heula nya. Pokna bari ngeloyong asup ka kamar. Hari Rusdi harita sajeroning Atikah keur ngaluis teh make ngajelenggut budina alun. Daek seuri sotenan bubuhan aya gonyakeun sedeng hate mah tetep ngageremet kacep warna carogena nyimas Nurbaya. Naso heula ara mitra. Para mitra anu mulia, teu kungsi setengah jam Atikah kaluar ti kamarna. Geus ngaluis gek diuk tuluy udur meni ngelepus. Pok Atikah nanya bari neuteub kanu keur ngahuleng bari sirah tungkul. Cing atuh Abah ulah mah pantes teuing maneh, kawas nu heureut pakeun pungsat bahan we Abah mah. Make jeung ngahuleng kitu bangun keur baruung pipikiran. Pokna bari serebung niupkeun haseup rokok ka luhur. Bener ari ku sandaheun mah jeung pake mah Abah teh kurang ga. Nanya kitu lamun hade diterangkeun mah keur geuning pikir Abah teh. Kurang-kurangna mata lang-lang ling-ling leungit elingan. Ti peuting nyaho panjangna peuting ti beurang hampir sudah kana barang dahar. Lamun geus masa kabuntang banting ku ombak di tengah lautan Abah teh kah? Cek Rusdi pasemon bangun alunna keur. Masa kabuntang banting ku ombak di tengah lautan kumaha ari Abah? Tanya Atikah can ngartiun. Kana kaayaan Rusdi nu keur kabungbulengan ku awewe. Neta kieu kah? Ari kudu-kudu teuing mah dijelaskeun satarabasna ku Abah. Kurang leuwih geus sabulan Abah teh teu bubu pipikiran cek paribasana dahar sangu asa tatal. Minum cai asa tuak bari. Nghareupan mangsa peuting hate asa suminggi. Nghareupan burang-burang asa ringrang. Lempang asa napak asa henteu batin teu beunang dibangbalerkeun. Mika inget beurang peuting ka saurang awewe. Lamun kaedanan teh mah setengah kaedanan. Tah kuayana kitu bangna Abah sajauh-jauh datang ka dieu. Rek minang saraya ka Ika. Lain rek minang saraya urusan dahareun atawa duit, tapi rek minang saraya tanaga jeung pikiran. Piraku Ika rek tega ka Abah. Piraku teu karunya ka Abah. Lamun Abah nepi ka jadi lang-lang ling-ling leungit elingan. Minang saraya tanaga jeung pikiran kumaha nu dimaksud ku Abah teh? Atikah neuteub seukeut. Minang saraya pangakalankeun sangkan eta awewe nu dipika inget beurang jeung penting ku Abah bisa kapibana ku Abah. Nahan manehna boga salaki. Cacing kumaha ngakalanana sugan Ika bisa nyeunakal. Kumaha ngakalanana atuh bari awewe nu boga salaki mah teu puguh teuing Abah mah. Neangan awewe sejen atuh Abah nu rengoh da loba keneh. Atikah ge ku harita ngarasa bingung ngalaksanakeun pamenta Rusdi. Oh eta mah kumaha dinya we. Pokona keur Abah bisa laksana mibanda raga eta wewe. Raya ka perkara aya kaingetan kitu ti Abah ka Ika kumangke we. Da Abah ge piraku teh aya kaingetan. Lamun teh mah eta wewe geus beunang. Lain Abah ujub, naon rupa kaperluan Ika ku Abah moal burung dicumponan. Samalah Abah
lain ngabibita atawa ngahihipu ku basa estu sabenerna ikah ku abah rek dipernahkeun sagarubana. Eta teh saha ngaranna kitu Abah? Nama Nyi Mas Nurbaya. Padumukanana di mana? Ari teh heula mah ngahiji jeung kolotna di lembur pasantren. Ngaran bapana jeung Abdul Soleh. Eta mah kumaha carana akal Ika. Nah pura-pura Ika rek nyiar pagawean. Jadi lanjang nah kumaha we sabab Atika geus loba pangalaman. Itu naon-naon abdi ngalaksanakeun kana maksud jeung tujuan Abah. Ngan Abah kudu bisa nulungan heula abdi sabab abdi dina waktu ieu keur baluang pipikiran. Lamun abdi dina sore ieu teu bisa nyumponan sewaan ieu mah kana pasti abdi moal aya di dieu duka ka mana kudu pindah teh ieu tempat. Tapi kitu ge hampura lain abdi menta tanyakan atawa ya paribasa pupurun memeh mantun. Sabenerna mah abdi mah keur kasusahan ku perkara tempat. Memang loba ari sewaeun mah nganyewa ieu teh. Da teu bisa ku dongeng nyewa teh. Mana sih tukang dongeng? Cek Atika ngebrekeun kasusahan. Memangnya manehna dina poe harita kudu bisa mayar sewaan imah geus 3 bulan jalan. Manasina tukang dongeng bara mitra. Kontrakan bayar ku dongeng. Aduh, iya. Teraskeun. Oh, kena perkara sewaan mah ku Abah dipamayarkeun. Eta sabaraha perluna? Rusdi nyanggupan kana pangabutuh Atika. Da puguh loba duitna. 3 bulan teh 15.000 Abah. Temal Atika bari ngetrukeun calacah rokok kana asbak. Teu kungsi ngisa disila harita keneh Rusdi ngasongkeun duit. Ieu bayarkeun ka ditu kana sewaan ieu. Ceuk Rusdi puguh we hati Atika meuni bungangan. Keur mahnya manehna gegelepekan ku duit pikeun mayar sewaan geus 3 bulan. Kari-kari ayeuna aya nu mere meuni eueuh bedana lir lauk anu keur kasaatan datang cai. Gancang harita keneh dirawatan. Nuhun teuing Abah ditarimakeun lahir batin ku abdi. Mana wayahna ulah buru-buru nagihnya. Teh di mana abdi geus aya milik moal burung dibayar. Cek Atika bari nyelapkeun duit kana sela-sela utang. Kumaha sanajan teu dibayar ge asa-asa peuting rejeung. Teh marus di banyu. Si Abah mah kitu geuninnya. Bong deui atuh Abah. Oh, sabuting rejeung teh moal nya misa peuting. Nya ka harti tu ayeuna mah. Atika ngagelenyu imu. Tak kitu Ika. Omat sing hasil maksud sabababah can tenang hate lamun Ika usaha can hasil. Ku Abah ditunggu laporanana. Jua tu Abah rek balik ka lemurnya. Bising buru-buru kabur hujan. Ceuk Rusdi bari ngorejat nangtung. Atuh urusan teuing Abah manggading can cai-cai acan. Kebae lah. Geus ngopi mah di imah. Eta kumaha di mana Ika geus ngalaksanakeun pancen ti Abah. Kumaha naonana? Oh mere laporanana. Nah Abah ka dieu atawa Ika nu rek Abah ka ditu. Keun we abdi ka ditu Abah lah wayahna we moal bisa ayeuna ini ayeunanya mere laporan. Saurek didengkeun heula kumaha hasilna tarek ka abdi. Oh gitu we lah. Ceuk Rusdi teu loba omong para mitra. Teu loba wangkongan anu sejenya jut turun tuluy ngaleos rek balik ka panganjerkanan. Bari mawa hati nu pinuh kayakinan pasti reka perdaya Atika baris hasil. Naso heula para mitra. Para mitra anu mulia, sajutna Rusdi turun gek Atika diuk deui tuluy ngahuleng siga aya nu keur dipikiran ku dirina. Memangnya eta ge keur aya nu dipikiran gerendeng Atika nyarita jero dadana. Benernya teu di ngora teu di kolot. Sanajan nu geus cetuk kuis ge ari nu kabungbulengan ku awewe memang hampir sudah kana dahar sudah kana sare. Ti peuting teu geunah cicing ti beurang hayang hiji gimrang. Cilincing cat kawas hayam keur kumakar. Contohna Abah Rusdi hampir kaedanan ku awewe ngaranjin Nurbaya. Tidak kumaha rupana cenanya. 1000 kali awewe geulis ieu mah geulis mapakan widadari atuh. Mukohan awewe sarupa kitu mah. Kitu keneh. Tapi da nya kitu ketang ari kanu kabungbulengan mah. Rupa awewe siga bujur pariuk ge. Ari ku bogoh nyoso cinta rosa mah kadeuleuna teh geulis we. Lain ku kitu aing mah bet asa diingetan perkara ku Abah Rusdi. Nyaritakeun padumukan ngaran Nyi Mas Nurbaya di lembur pasantren. Asa diingetan we dume aing teh heula kungsi boga kekenalan ka saurang budak jajaka. Anak nu beunghar katelahna Cep Warno. Sama teh heula sama me aing katipu ku si Wawala Hamid. Kungsi bebarengan laju ka bioskop.
manehna kungsi nyarita hayang nganyang ka lembur ngan kaburu aingna kabengbat ku lalaki orowodol yang nanya napi kitueun malah mata kenaon harita Cep Warno dibawa nganyang ka lembur aing ditepungkeun jeung nu jadi lanceuk mun aing ga aing geus senang boga salaki ka anak nu beunghar tapi keun wae hayang nyaho isukan aing rek init ka lembur pasantren rek nyimbang heula aing teh ka imahna Cep Warno da teu sugan teu poho deui lebah-lebahna namun manehna aya keneh di dinya bari can boga pamajikan ku aing rek dirayu sugan we manehna aya boga keneh harapan ka aing dadi heula ge nu sakitu ka aing siga nu cintana asa kumaha nya ari boga salaki kabujang keneh kitu geurentes hate Atika goreng manehna kungsi kekenalan ka Cep Warno ngan can nyahoeun anu dipika amonna geus kawin ka Nyimas Nurbaya tah tos kumaha ari kitu para mitra sadaya kumaha kajantenanana nyatika dipiwarang nareka Nyimas Nurbaya sangkan kapimilik Rusdi kari-kari nurek ditarekahan atos kagungan caroge ka Cep Warno sedengkeun nurutkeun ceuk pangakuan batin Atikah mah Cep Warno sasaturu tunanganana malah kungsi babarengan lalajo ka bioskop duka kumaha akhirna ieu carios mangga urang perhatoskeun bae kumaha geletuk batuna kecebur caina kacaturkeun dina poe isukna kira wanci handeut moyan sabada Atikah rengseng ngaluis terus init nyimpang heula duit sewaan anu boga imah teu lila init direk ngajungjung ka bumi Cep Warno bari Atikah mawa haten bunga kahiji sewaan imah geus dibayar pamere ti Rusdi kaduana baris papanggih jeung nu mikahayang ka manehna ti heula tayalian Cep Warno harita Atikah dina leumpangna meuni gancang daeta hayang buru-buru tepung jeung bujang kaset bari boga tujuan di mana tepung rek diolo terus dibawa nganyang ka lemurna jelas nama rek ditepungkeun ka lanceuk teu kunci setengah jam di jalana Atikah geus tepi ka lemur Cep Warno tapi can kebat ngajunjung ka imahna nyimpang heula ka hiji warung nu maksudna rek nananyakeun imahna sabab poho deui lebah-lebah punten ibu bade ngiring tumaros abdi teh ceuk Atikah ka saurang awewe tengah tubuh anu boga warung mangga geulis bade kasaha kitu boga warung malik tumanya eta ibu bade naroskeun bumina Cep Warno pali mana nya kapungkur mah kan tos 2 kali ka bumina teh mun hilap deui lebah-lebahna oh itu tuah tuh itu geulis tuh bumi Cep Warno mah anu gedong tuh geuning tuh ti dieu ge katingal tuh aya tangkarandu nang ayeuna mah da tos lami teu aya di dieu geulis teh mah anu boga warung bari nunjuk kana lebah-lebahna bumi sepuhna Cep Warno atuh batin Atikah rada ngaranyu ka mana kitu ibu Atikah rada pias kapan parantos bumen-bumen Selenggarawana di kota ucu terus kagungan garwa ka urang mana ibu hate Atikah buki ngalenyap ngadenge Cep Warno geus kawin ka urang lemur pasantren jenenganna makaneng Nurbaya tema nu boga warung buki jelas atuh rei beungeut Atikah tadi pias ngadak-ngadak jadi beureum kadorong ku panas hate bupi neng teh saderek neng Nurbaya tapi saderek Den Warno pokna deui bari neuteuk beungeut Atikah siga nu keur ngalamun sumuhun ibu abdi mah wargina Nurbaya dupi ngalihna teh ka mana ibu saurna mah ka Cibaregbeng nyaketan kota wireh Cep Warno ngaraos repot teuing diudag ka ditu ka dieu ngadamalna kitu ubi Cibaregbeng teh leuresan mana ibu Atikah talete nguping wartos mah caket pabrik heleran ucu jalanan ibu mah da teu acan pernah amengan ka bumi nu ayeuna teh atuh saena mah tepungane sepuhna Den Warno supados langkung jelas lebah-lebahna ucu soalnya pada di peluru kadi itu ibu jalanan nepangan mertua nama bilih marisin margi banget ibu atur nuhun sawangsu na geulis wilujeng angkat tema nu boga warung leos Atikah init deui ninggalkeun warung bari mawa hate nu handeuh boro satarina mah geus boga kapastian bakal tepung jeung Cep Warno ari heug ayeuna aya bejana geus kawin sedeng kawinna teh ka awewe nu dipake kabung bulengan ku Rusdi si setan sia aing mah papantogan teh sial nakernya urang aing geus gede hate rek manggihan Cep Warno maksudna mah rek nanyakeun padumukan ngaran Nurbaya ari teh biaya bejana kitu ti si ibu boga warung nyen Cep Warno geus boga pamajikan ka ngaran Nurbaya tapi aing mah rek penuh pangharapan ku aing rek terus di Paluru di mana kapangi dirinya aing rek nyieun ka mereka perdaya sangkan rumah tanggana baruntak mana geus baruntak awena sina digusur ku Bah Rusdi
salakina digoda ku aing asa piraku ngaran si Atikah teu bisa ngakalan kitu patut. Syukur-syukur lamun ayeuna Cep Warno keur eueuh di mana ukur aya pamajikanana aing rek ngakukeunna ieu we tunangan Cep Warno. Teu mun aya Cep Warno aing rek pura-pura neangan pagawean jadi babu di mana aing katarima jadi babu leuwih laluasa aing ngagoda Warno. Segera tunggu-tunggu si Nurbaya pasti mana bakal kapuasna bakal jadi kapuasan teh Bah Rusdi. Makanya Bah Rusdi teh tukang awis kabikang kitu teh gerentesna itikan Atikah harita kabeneran harita aya delman kosong kaki dulkeun gero Atikah ngageroan delman kalawan teu rarese delman eureun. Kamana neng tanya kusir bari anjeun ceuleuh di tukang ka Cibaregbeng nya mangnya mangga leuresan mana Cibaregbengna neng kusir taliti cakat ieu cakat pabrik heleran gitu kusir siga nu surti kana tujuan Atikah tamuhun cakat heleran mang bisaan si mangga neguhna nya cek Atikah bari tekung si rebut tawar heula ongkosna kalacat teh umah diuk di tukang nyen kusir ngejen lesna bari nyepret bobokong kuda gurutuk kuda lumpat bari kasaha neng tanya kusir bari ngejen les mangga ajug-jugeun mang nanging teu acan terang bumina kasaha kitu jenengan pamaget nama Warno pami istri man Nurbaya kawitna ti lembur pasantren moy mang kena sareng jenengan Warno tenepi Nurbaya pami kena mah henteu neng mung kantos nguping di caket pabrik heleran aya nu ngalih engal mun alihan ti lembur pasantren pamagetna jangkung-jangkung hideung santen aya kumisan nyiripit aya pami kalosan anjeunna bade angkat ngantor ka kota ge teu nyenak motor sok tunggang kana delman mang cobiana tuh bujang tadinya neng mana bileres bade dimaksad ku neng teh kayak kumang dituduhkeun bumina mun mang tuduhkeun we buminanya mun birana ulah ceket teh bumi biasa rada tebih ti bumina mangga neng emang kusir teu boga rasa curiga yen eta we rek dilampah goreng jep kuanana jarempe teu kadenge lintang ti sora sapatu kuda kokotoprakan jeung tinggurudug ngagiliding delman teu sabaralila di jalan nereg delman eureun beh dieun pabrik heleran bumi nu itu neng kahalangan ku bumi ti pabrik heleran nu caket gading nu cet gading kusir nuduhkeun hiji imah oh itu mang ya tuh menyangakeun artosna mah ngatur lumuhnya cek Atikah bari nuna duit ti direun kusir sawangsuna neng tema kusir bari mengkolkeun delman gurutuk kuda teh lumpat hari Atikah harita gawena juntang janteng heula siga nu keur mikir tapi bisa kumahalila leos indit deui ngajugjug ka hiji imah panuduhan kusir teh barang tepi kanu dituju kabeneran aya saurang awewe kaluar ti pakarangan imah gedong bari ngajingjing botol taksiran rek meuli minyak kalapa ka warung si horeng bisurni manehna dibawa ku Nyi Mas Nurbaya sabab teu boga batur pikeun ngabantu-bantu pagawean di dapur. Bu punten bade ngaganggu sakedap cek Atikah atureg bisurni teh eureun bade kasaha neneng tanya bisurni neuteub kana beungeut Atikah bade naroskeun ieu ibu manawi uninga sareng jenengan Warno nu kawitna ti lembur pasantren hirang oh atuh ieu neneng durungan bibi dupi neneng saha tema bisurni rada talete bari teu ngandung rasa curiga naon-naon pemika percanten mah abdi teh rakana Warno ti Sukabumi kersan hadi abdi ka bumina Warno nu kapungkur saurna teh terus ngalih ka dieu ka Cibaregbeng tema Atikah bari teu riuk-riuk boga itikan goreng bari hate ngadak-ngadak bumi utan rakana Den Warno mapangkeun atuh geulis bibi pun surni cek bisurni sasalaman bari nyebutkeun ngaran hari Atikah harita teu daek nerangkeun ngaran sabab sieun katohian ukur patarema dampaleun tapi ayeuna aya linggih kitu ibu kalasan aden menuju angkat ka Cianjur jalan raya lereskeunun ning ke geus sonten tangtos muli nah atuh teras we neng linggih dieu jalan garwana aya mumpun teh bibi bade ka warung heula ieu meser lisah kalapa atur nuhun atuh bi salangsuna geulis mah atuh teras we kalebet teh meh garawana aden menuju calik di patengahan tema bisurni bari ngaleos rek barang beuli ka warung umuran sia salakina keur eueuh pisan pasti aing bakal hasil ayeuna kitu gentes hate Atikah terus asup ka pakarangan gedung kalacat unggah ka teras terus pupuntenan bari keketrok kana panto punten pokna dua kali nyebut punten lagi gero ti jero nemalan tayalia Nyi Mas Nurbaya keur maca buku bacaan Sunda mangga balor Nyi Mas Nurbaya bari ngorejat ngadeg
Bukuna disimpen dina luhur bupet, teleprekod cina dibuka. Ana Bray nyampak saurang awewe anyar pinanggih, pok Nyimas Nurbaya naros bari neuteuk. Bari kasaha teh ce? Upi Kang Warno teh leres kitu di dieu? Tanya Atikah malik neuteuk. Leres dupi cece saha? Baleur Nyimas Nurbaya. Teh sekedap cece mah moal ka baleur dupi ka Warno teh caroge? Atikah malik tumanya. Leres mangga lingih cece? Baleur Nyimas Nurbaya. Sabias di dia we teu kiat ku panas cece mah. Temalah Atikah. Reket Nyimas Nurbaya nutupkeun panto gek calik mayunan Atikah. Upi cece teh saha teh sanu ti mana panglinggihan? Nyimas Nurbaya nemet tumaros deui bari neuteub kana beungeut Atikah. Nuhun cece enggal ditaros ku nengnya, teu kitu geus janten maksa cece teh. Aya sanggem pami palai uning amat cece teh ti Ciranyang. Tos tilu dinten cece teh abruk-abrukan maluruh hiji pamegat sakawit nama bade sakantenan ngabantun yeun wajib cek Atikah. Geus mimiti ngahudangkeun pikareubaseun kanu keur nying harupa. Maluruh pamegat saha cece? Nyimas Nurbaya rada dudeg manahna. Siga nu teu raos rasa. Moal saha deui ari lain ku cece didatangan mah. Ayeuna ngaran Warno ti lemur pasantren Jirang. Cek sangka nya gelis-gelis teh mari kumaha dirarebut pisalakieun batur. Kawas lain jiwa awewe teu boga teu ngaragap kenangan sorangan. Cik atuh ari boga salaki teh kudu taliti, kudu asak sawangan. Ulah jang jibogoh we janggir ngajak kawin. Cece teh nyarios kitu, saur Nyimas Nurbaya. Rai-rai namni semgeuneup ku pinu nafsu. Yeuh neneng geulis, moal pati-pati cece ka dieu lamun eueuh kaperluanana nu penting, nu perlu dikanyahokeun ku anjeun. Ising teh nyaho Warno, sama lagi janggir rek ngajadikeun ngabangun rumah tangga, tapi ditunggu-tunggu geus aya kana 5 bulanna eueuh bae. Malah teu surat-surat acan. Anas kuring geus tega nyerahkeun diri ka ngaran Warno bari ku ayeuna kuring geus 2 bulan keur nyanga tetesan geuting manehna. Kari-kari ayeuna geus kawin ka anjeun nya. Memang keur diri anjeun mah teu salah. Kasalahan teh teu taliti nya. Salah teu salah, teu asak tatanya heula. Eta lalaki bener-bener acan boga hubungan kanu sajen atawa teu boga pamajikan. Katu salahna pasti lalakina nyebutkeun nengok keneh can boga hubungan jeung saha-saha. Keur jiwa awewe aya hak nanyakeun lalaki anu rek miharep. Lain lalaki bae nu nanyakeun boga hak teh. Atawa anu teh nanyakeun boga na acan tisis ti gigir teh ka pihak awewe. Jadi mah kieu we nya kuring moal rek nanyakeun ributan di dieu. Tapi bejakeun ka salaki anjeun di supaya gitu kuring rek ka dieu deui rek minta tanggung jawabna. Teu kitu tunggu nepi ka waktuna kuring ngalahirkeun. Pasti anjeun kudu dek ngarawatan budak gitu. Cek Atikah terus ngajengkal. Ngareret deui ku sabulah mata ngabeng beos. Ungguh batin Nyimas Nurbaya ngaranyu. Ku ngadenge caritaan kitu Nyi Atikah. Di Nyi Atikah semah nu anyar pinanggi. Astagfirullahalazim. Manusia ti mana cenanya manyang munjung ngadon ngadatangkeun pidorakal. Nya kitu Kang Warno teh boga tunangan bari geus tega neteskeun getih ka awewe nu dieu. Nya anyan teu sangka satungtung Kang Warno boga talajak kitu. Da sapiraku jelema rek nipuna. Make nyarita kitu sagala jeung meni teu aya tepat niku tepat naker. Nyaho Kang ngaran salaki aing jeung kana padumukan tadi. Aina datang ka dieu eueuh nganteur eueuh nuduhkeun. Mana teu gede nya meureunnya samemeh ka aing teh boga tunangan. Untung manusia nu bieu can katalian hukum. Bari teu ngayakeun tindakan ka aing. Lamun si bener-bener pamajikanana meureun aing teh kasebut anu ngora. Tu nasib teh bat kieu wae cenah. Meureun aing teh dosa ti Kang Karna demi teu heula aing beunang bisa campah ku ngaran Rusdi. Kitu geuntos manah Nyimas Nurbaya ngadak-ngadak salirana. Ramoh poe taya tangan pangawasa. Ku kadatangan saurang awewe nu ngakukeun pi pamajikaneun Cep Warno, malah ngakukeun keur kakandungan geus 2 bulan alaweun. Nah soheula ranita. Para mitra sadaya, waktu Nyimas Nurbaya nuju ngahruk di payun torojol bisurni lanjangna kakara datang. Tas meuli minyak kalapati warung kalacat ungah kana teras rek bikeun pamulangan meuli minyak. Rekamana cenah aden teh?
Rakana aden teh Nyimas tos muli? Tanya Bisurni para mitra. Bari nuna duit dina meja pamulangan meuli minyak kalapa. Lanceuk saha Bisurni? Nyimas Nurbaya meuli semu kuraweun. Mun rakana aden, meta aya tamu istri. Malih mah sareng ibi ge tepang dipayun anjeunna naroskeun jenengan aden. Bibi diwartoskeun di dieu, mun teu diajakeun mah jalanan bibi mah bade meser di sakalapa. Cek Bisurni. Nyaritakeun semah awewe nanyakeun Cep Warno. Jadi bieu teh nanyakeun heula ka Bisurni nya. Naros-naroskeun ka bibi dupi kitu. Bisurni semu kaget sabab ningali pamulungan Nyimas Nurbaya asa beda. Ya Bisurni lamun diengkekeun deui nya, di mana aya jelema nu anyar pinanggih nanyakeun kanu aya di dieu kudu taliti, heug tanyakeun saha ngaranna. Nu ti mana padumukan jeung naon perluna. Ulah jang dituduhkeun bae bari teu dibarengna. Kapan Bisurni teh geus kolot piraku teu boga rasa curiga ka jelema saliwat. Saur Nyimas Nurbaya rada nyekseukan kalanyang. Nah kumaha Nyimas kitu nipu? Bisurni ngaranyu boga timuru. Palang siang awewe nu nanyakeun Cep Warno teh nipu ka Nyimas Nurbaya. Lain nipu tapi manusan rek ngabaruntakeun rumah tangga. Manehna ngakukeun pipawajikan Kang Warno, samalah pangakuan manehna teh keur-keureun geus 2 bulan cenah tetesan geuti Kang Warno. Gusti nu Maha Agung. Ulah sih Mas. Cek Bisurni tambah rewas. Bisurni meningarekeun pisan ka bolon make nyebutkeun nu bener sagala. Geus yakin manehna ngakukeun kitu. Mana ngomong kitu ge bari nyebutkeun ngaran lalakina Kang Warno. Tur tepat pisan datangna ka dieu. Moalnya manehna jijieunnan. Palingan dina sajero sabulan nu katukangnya Kang Warno. Mineng ini-initan jauh nyaeta kitu aya meureun boga cengceuman hate. Atuh mimilikan diri teh ningang di kieu bae. Ti geus rumah tangga jeung Kang Warno hayo diri aing disangka mangircakeun. Ayeuna geus genah-genah ngabangun di rumah tangga, bari satik-ketikeun geus boga paparabotan. Dol awewe moal paikeun Kang Warno, bari ngakukeun keur kakandungan geus 2 bulan. Nyan teu kapalang keur didoja teh diri teh. Saur Nyimas Nurbaya curuluk cisocana ngalemere. Sedang Bisurni ngahuleng bae bari nyekel botol minyak kalapa. Teu lami deregdeg Nyimas Nurbaya kalebat terus ka kamarna. Buluk nyuh kana bantal teras ngaguguk nangis. Ari Bisurni harita sajeroning ka jero bari nutupkeun panto teh hatena gegerendengan. Ku rupa-rupa teh adodoja Nyimas Nurbaya. Teu lah geus boga salaki ka jangkarna. Teu ilang adun pepegatan tina asal disangka mangircakeun. Ayeuna rumah tangga jeung Den Warno kieu buktina. Lamun ditilih kana rupa jeung tingkah lakuna mah asa jauh tina ukuran. Asa anang tina sangkaan Den Warno boga lampah serong. Kasebut boga dicengcuman hate bari ngakukeun pangakuan ka Nyimas Nurbaya mah keur kakandungan cenah. Geus 2 bulan. Kumaha pibalukareunana cenah engke nya. Sok sieun baruntak dewe rumah tangga Nyimas Nurbaya karena pasti ibu ramana asa kahudang deui ka nyerian. Jabati kitu matak era we ku tatangga. Nu di ditu ceruk-cerek ku cenah teu awet ka bogas-bogas salaki. Kulo aing geus milu ato, geus milu sugema. Ningali rumah tangga Nyimas Nurbaya jeung Den Warno. Boga imah sakima cukup parabot kumplit. Ningali awak Nyimas Nurbaya beuki bohono. Ngari ka ayeuna aya we nu bari suruksak kana batin teh. Heueuh abong teh aya paribasa. Leuwih jero beunang diteuleman hate jelema masana jandeet teu bisa dikobet. Contona samodel Den Warno katingali naon ni alim naker. Basa-basana sopan tong beroning ka diri batur ka pamajikan oge. Nu sakitu sopan jeung adab. Tapi ngeleuyeun boga lampah serong satu kangen pamajikan. Ngadone teh seugeun getih ka awewe sejen bari teu dikawin. Kumaha lamun keluargana ka dieu bari mawan wajib terus Den Warno diajukeun kan wajib. Geus moal henteu kana wirangna. Disebut wirang di kolong catang teh teh nyabadagnya panjang. Sajabati kitu abong kena manusia hirup tara langgeng. Tara ngancik wae dina hiji martabat atawa darajat. Lain ku kitu eta awewena meuni teu kaciri-ciri rek ngadatangan ka dieu. Bari aya pasualan kitu. Panyatanya we lanceukna si Aden. Da nyaritana ka aing mah lanceukna ti Sukabumi. Duh, kumaha nya lamun engke si Aden geus datang kana pasti dordarna pawaseaan. Kitu dina geurentes hate Bisurni. Caguna botol nu diisi ku minyak kalapa anu tadina mah rek ngagoreng pindang. Tapi buktina anggur regek diuk bari terus ngahuleng. Pukul 6 wanci magrib harita Nyimas Nurbaya. Entos nangis teh ngorejat gugah teras calik sisirannya.
manahna kalang kabut ngeros panas pacampur ngeri dina alatan kasumpingan ku saurang awewe nu ngaku-ngaku pigarawaeun Cep Warno bari keur kakandungan geus 2 bulan. Waktu Nyimas Nurbaya nuju ngajelenggut di kamar, gero di luar sada sora lalaki ngagegero Nyimas Nurbaya bari keketero kana panto si horeng Cep Warno neme mulih tas ti Cianjur aya lereskeun urusan pada melanan. Mas, Nyimas, saurna kenging 3 kali nyaurang. Sedang nu disaurana nama jongjon we teu ngawaler-waler. Margi nuju aya kabeneran bisurni lanjangna ngadenging. Sabada sadanu kaketero kana panto. Korejat bisurni ngorejat nangtung bari hate ratung. Sabab geus teg timuruna Cep Warno dununganana muli. Kiciprit bisurni ka jero, tapi samemeh rek muka panto make ngareret heula kana lawang kamar dununganana. Katingali Nyimas Nurbaya nuju calik dina sisirannya. Nyimas itu Aden sumping, cek bisurni ngabejaan bari ngajanteng dina lawang kamar. Pambukakeun kadinya pantona ku sorangan tong make ngagegero sagala. Saur Nyimas Nurbaya. Bari ngabalieur kojengkan bisurni ngalengkah mukakeun kunci panto. Ana brai horeng Cep Warno. Atuh hate bisurni beuki dugdeg. Geus serak boga timuru kana pasti dununganana papaseaan. Para mitra sadaya, harita para mitra bisurni tuluy nanyakeun. Menidugi kawasan ten aruson tentu Aden, cek bisurni bari mundur. Nyabi lantaran loba uruskeun. Pamana ri Nyimas gegero teu malambi keur dicai, saur Cep Warno bari lebet. Cagtasna disimpen dina luhur bupet. Barang lebet ka kamar kasampak Nyimas Nurbaya nuju ngajelenggut teu ngalirik-lirik acan. Wah, geuning Nyimas aya, panjenengan akang menuju di zaman wewe di sauran tengah baler. Kunaon atuh melenguk wae, Mas? Megugah kula mah cenah pri aya nu karaos. Cep Warno nyaketan gek calik gedengeun Nyimas Nurbaya. Tapi nu ditarosna mah anggur ngabalieur. Uguh we Cep Warno ngeros kaget nu tara-tara ti sasari. Garwana benteng semu benteng pola. Sasari mah gimana Cep Warno mulih sok enggal dipangnyanahkeun tasna bari dipapagkeun ku marah maina rarai. Tapi ku harita ditaros ge teu ngalirik-lirik acan. Mas, kunaon Nyimas teh? Terus ku akang teu ngawaler-waler acan teu ngalirik-lirik acan. Tapi saurkeun atuh ka akang aya naon, Mas? Tarosna deui bari neuteupeun nuju bendu. Dilak soca Nyimas Nurbaya ngadilak tras calik ngalih kana kursi. Warno, kunaon akang ngarosun ka abdi? Kapan Kang Warno dinteu ge paraos langkung ti dewasa. Mana tos mampu ngabangun rumah tangga oge. Rumawi teu diperyogi naroskeun deui. Emutana ku nyalira naon margina ayeuna abdi janten bendu saprosasari. Nyimas Nurbaya neme sasauran kitu ge dina pamuluna tetep matakna jantenkeun kaget kanu janten caroge. Rasa kang teu ngartos maling ngaros heran nu sanes segeureyan. Kunaon atuh Mas teh? Cep Warno tetep teu ngartos. Sati lucu Kang pura-pura anu rumahku jujur, rumahku nu alim. Janji satinggi langit nyebatkeun moal ngabagi kanyaha. Moal bade nganyerikeun kasing saha bae we sok sumawona ka diri abdi. Tapi buktosna melengkung bekas nyalahan teu nyangki saujung rambut. Asa anggang tina gamaran asa tebih tina sangkian. Bongkena ka jiwa istri dianggap peuyeup apu, dianggap teu gaduh rasa. Cing atuh Kang, ulah ngabobodo teuing ngabongkena. Abdi tara seueur sangem tos tega ngaraheutan jiwa istri. Abdi teu kirang-kirang naros ka salira akang sateu acana bade nikah oge. Sangamari kumaha kapungkur. Mangga abdi nampi kana kapalai akang miharep ka abdi. Neng ulah ngaros kaduhung, ulah ngaros hanyaka jalan abdi mah dihenteu ge. Sanes gadis deui kumaha baleran akang harita. Saur akang moal ngaros kaduhung, moal ngaros hanyaka sanos imah sanes gadis oge. Pamikitu mah ukur lahir wungkul kanyataanna mah kitu geuning. Tos tega ngaheutan batin istri. Saur Nyimas Nurbaya dibarung ku ambekan ngahega. Kadorong ku hawa nafsu atuh puguh Cep Warno tambah hemeng. Tambah poekeun teu ngartos luar biasa kana cariosan Nyimas Nurbaya garwana. Kaekelana Nyimas, leres-leres akang mah ngaraos poekeun ye. Leres-leres teu ngartosna teh naon atuh nu janten margana. Nyimas janten kieu kalayan aya cariosan kitu nyebatkeun akang tos tega ngaraheutan batin istri sagala. Nah, ari akang teh tos ngaraheutan batin tina perkawis naon atuh ka Imas teh? Cep Warno neuteub seukut kana rarai Nyimas Nurbaya dibarung ku manah nu reuwas kaliwat saking.
udah pura-pura jujur atuh Kang, langsung saya terus terang we sasauran ka abdi supaya abdi ulah teras-terasan sasanggem atuh ka akangna ulah janten dosa. Abdi ge moal bade ngayakeun tindakan naon-naon asal akang ningakeun ka asatriaan. Gusti nu Maha Agung, sanes akang pura-pura nyi Mas saleresna akang ngaros poekeun naon atuh kalepatan akang teh, kedah kumaha akang ngalaksanakeun kewajiban rumah tangga, kedah kumaha akang gumelan akanya akang nyi Mas sanggem paripaosna akang didamel hulu pet nyawa hulu di jeun suku teu sirikna idit subuh datang poe akang dugi ka kitu teh ngabelaan saha arisan ngabelaan istri kanya akang mah nyatana nyi Mas. Dan akang tetep mau terus terangnya kagungan lampah nganyerikeun ka jiwa istri. Pami akang tetep teu wantun terus terang, insyaallah ku abdi bade dijelaskeun. Tadi kinten-kinten 4:30 abdi kasumpingan ku hiji istri anu makene. Istri saha nyi Mas? Cek Warno engatu maros disarengan ku rupi rarai semu beureum. Ulah makan oroskeun istri saha? Jalaran abdi kita can tutas sasanggem. Eta istri sumping ka dieu disangki mararencangan akang anu sakantor. Ataupun istri utusan ti mana nah ti kalurahan atau ti kacamatan engana carios eta istri ujung-ujung naroskeun laras henteu di dieu bumina Kang Warno nya ku abdi diwalor terus terang sang abdi teh laras di dieu bumina Kang Warno upiceu saha sang ti mana ku abdi ditaros teh nganyuna mah teu nyebatkeun jenengan mun nyebatkeun ti Sukabumi nu maksana mah ka dieu teh sejamaluru Kang Warno tos kitu anjeunna teras satengah nyeukseun ka abdi nyebatkeun teu ngaragapangan sorangan boga salaki dapon bogoh dapon suka teu asak-asak heula teu taliti heula geus kumaha wani ngarebut pisalakieun batur jeung kitu jeung mulian diana abdi teh pipangajekeun Kang Warno cenah ceuk manehna teh kalain Kang Warno geus janji rek ngawangun rumah tangga tapi buktina geus 5 bulan eueuh surat-suratna acan anas abdi geus ngorbankeun diri ka Kang Warno samala abdi keur kakandungan geus 2 bulan tina totosan getih Kang Warno. Gura bejakeun ka salaki anjeun duka isuk pageto kuring rek datang ka dieu. Teu kitu tunggu nepi ka kuring ngalahirkeun. Jadi mana geus ngalahirkeun rek nyerenkeun tetesan getih ka Kang Warno. Tos sasauran kitu maju teh leos anjeunna teh ngarep teu ngarerep deui ku sabelah mata. Buka terus ka mana cingna mah. Astagfirullahaladzim. Gusti Maha Agung. Nyi Mas akang mah teu mauru rumaos lahir batin garu ceungceuman hate lian ti Nyi Mas. Sokomo bari akang ngalampahkeun awon ka jiwa istri. Auzubillahi min zalik. Allahumma ba'idna. Nah Nyi Mas aca kacida-cida teuing suudon teh ka akang teh. Saur Cep Warno raraina janten biasa ku jurus salira asa ngeleper ku leuwas disangki kitu. Naso heula urang teh naso. Nurbaya harita nyarita deui. Kang Warno, ubi akang ngadangu kana cariosan abdi nu neme. Gue, baler Cep Warno basa-basana robah teu lemes. Pami akang leres-leres ngadangu kana cariosan abdi, teu prayogi akang nyebatkeun suudon ka abdi. Mari abdi mah sanes suudon atawa bisa sanes mitna. Neng nyarioskeun neme aya istri ka dieu, kalain sasauran kitu ka hareupeun abdi. Mali bisurni ge terangeun, kalain anjeunna ge nu langkung ti payun papendak di jalan. Waktos bisurni bade meser di sakalapa. Eta ge naroskeun heula ka bisurni di jalan, naroskeun bumi Kang Warno kalain ngangkenkeun raka akang di Sukabumi. Nya ku bisurni dituduhkeun di dieu dan samaruk namanya raka akang. Ari teh kitu buktina. Untung manehna teu ngayakeun tindakan. Pami ngayakeun tindakan teh mah buka saha nu bakal cilakana. Lain mah kieu we Kang. Saberes ka akangna ulah janten dosa, ulah janten emutan. Mangga geura tikah ku akang margi sanes sahabatos margina. Sanes sahabatos ka pieun akang. Watos kana tetesan getih akang, utangtos dosana 2 tikel. Dosa kanu ngandung, dosa kanu dikandungna. Saang bulan 14 lebar jalan sasapuan abdi mah. Ridho lillahi taala abdi mah nya akang bade neraskeun kang ka urang Sukabumi. Teu sabios-bios sanes abdi teu dibahana naon-naon ge utamina mah. Sarupi we sarat talak abdi mah. Ridho ditalak ku akang. Saur Nyi Mas Nurbaya. Korejat ngadeg teras ngaluarkeun anggean tina lomari kalayan diwadahan kana koper kulit. Nyi Mas sing elim kunaon ieu teh? Rek ka mana make meresan pakaian segala? Cep Warno.
beki leuwas bari ngajewang panangan. Nanging Nyimas Nurbaya anggur ngepeskeun panangan Cep Warno teras ngoncikeun koper kulit. Barang Nyimas Nurbaya bade kaluar ti kamar bari ngajingjing koper kulit, enggal pananganana ditongtak menehan bade ti beubis. Atuh Nyimas Nurbaya tambah bening. Tong make ngalang Kang Warno, abdi mah geus ridho mundur ti dieu tempat teh. Rek mana Nyimas teh? Jalanan sing sabar ulah ka indit atuh. Ulah ka burung busuh kajot borosot akang can ngarti kana maksud jeung tujuan Nyimas make rek undur ti dieu sagala. Aya nu musir pok jelaskeun nu satara basna ngarah pugu ka hartina. Saur Cep Warno tetep anjeunna ngaros poekeun. Bari nyepeng napageuh kana panangan Nyimas Nurbaya. Nu musir memang eueuh ngan abdi rek balik kana jadi kolot. Eueuh hartina manyang di dieu ge ari sakira-kira bakal manyang rusak batin mah. Geus lesotkeun Kang Warno ulah magatan abdi bari naoge. Walur Nyimas Nurbaya tetep kagungan pamadegan bade muli. Kero Cep Warno nyauran bisurni anu keureng ngadedempes di tukang bari ngalaleper reuwas. Ngadenge dununganana keur hoghag di kamar. Sirilik bisurni reuwas-reuwas ge nyampeurkeun. Bade pikir saeunaon Aden? Tanya bisurni bari ngareret ka Nyimas Nurbaya anu keur ngajanteng dina lawang kamar. Bari nyepengan koper kulit. Cing bisurni jelaskeun aya saha tadi teh. Taros Cep Warno bari ngeuteub kana beungeut bisurni katingalina meuni pias. Aya eta Aden, aya istri ka dieu. Temal bisurni teu pati datang. Awe ti mana cenah? Saurna mah ti Sukabumi malih ngangkeunkeun ngara ka Aden. Tadi naroskeun ka bibi molak tos bibi bade meser lisa kalapa. Lajeng ku bibi dituduhkeun di dieu jalanan anjeunna naroskeun jenengan Aden. Kumargi bibi teu gaduh curiga naon-naon sareng bilih leres we ka Aden nu diwartoskeun di dieu Aden teh. Sabada bibi ti warung meser lisa nguping wartos ti neneng nuhun eta istri teh ngangkeunkeun pigaraweun Aden. Malih nuju ka kandungan 2 sasi ceuk kitu Aden. Ceuk bisurni ngajelaskeun satara basna. Geus bisurni tong loba obrolan deui, nama ieu mah urang balik we ka lembur. Cicing bisurni, Cep Warno rada nyentak. Waktos na Seh Pramitra.